sok sok deh lah ari manehna naonan cepot wayah ngan batal haram cenah dupa dah busing cepot abdi kulan dong lobat ting sempak tapi guyon sampean Arjuna panengah Pandawa pasaran rok sareng kabayan dewa kendel di satengahing marga pasaran rok sareng resik aneka putra alata Arjuna kakang Badranaya Asrajiga Tawala eyang resikan neka putra ambuy ilai narada alah aya si emang euy aya pentaeun aya mang narada euy di Suralaya aya pentaeun bagiakeun Arjuna laras ora kapindo damel eyang pasaran rok ini baca Arjuna kasana muntang titip piring sang badang iwaka panutan urang abarama kagusti nur bengalang kemana kuring lindung di pipiri sang sabada yang akan sembah wong Arjuna mayat calik Arjuna incu saya sewu laksa ketika bingahan eyang calik bang barang udah kiruan tapi nah danona sana sekarang kalakuan ulah saka makama menuki berdinari kasintungnya yang diremang siengnya gerengnya go pamili tang tas luyu jeng sasama cageri lain damangkan sawang suah cagir dewe cali kakang sama kade mereka mana ilai ngahaja namun orang tercampuran ulah mawa kemunduran angurang silih elingan nganggo ilmu ning pangeran abdi malim ka Bandung hoyang ka soreang wae
saksaga palintangan babalean abdi kula Calik jawala. diuk dawala Calik jang calik. diuk rai dah rai dah Jalingka alam wiwitan hirup mah ka palinangan nyawangka alam wekasan aba hujan tantu moh lalandoan Digambelan seni Sunda nyanggakeun urang Karawang kerapanangan nu kantos selepatna pamugi si hapunten lumayan hatur lumayan sugandan kasen seni nu jadi atikan ngarakeun duduluran sarigi kudu jeung harti sarengkap mah rejeng ukuran sameme prak ati-ati lawan amanah ngucang urang singkiran Allah Ta'ala. Arjuna kaula nun eyang wayahna ieu teh eyang teh ngarasa bunga sabab eyang teh jujur keur kapidangdung kumaha eyang teh ditugaskeun ku eyang hidup pikeun masrahkeun senjata kontak kasampean ngan eyang teh beureunan ngaran-ngaran aja lemak kabobodo tejo kasamaran tingali salah masrahku ari kitu kumaha eta teh bisa salah kitu ari kitu kumaha eta teh mang bisa salah kitu salmah ai salmah mah tuh budak soreang ini mana apal soreangnya sok ulin sih yai kehadian wae taina kieu eyang teh meureunna hiji menta dihampura kasampean lain ngandung harti eyang teu nyubadanan sabab eyang teh tadi teh ya kabobodo tenjo kasamaran tingali mentak ilaing teh narada digawe teh sing bener punten mangga kakang badan aya punten kapangkeran mangga kakang semal digawe teh ilaing sing bener
pan dewek teh mere pagawean teh lain kerekir manya aya dewa kabobodo teh njok kasamara-samara tingali lalawora hirup teh sedangkan senjata konta basma teh senjata anu ampuh satung kebing langit sampar ning jagat mulai nu boga lamun lain para dewa ayeuna ragrag ka saha Aradea ka eta coba sajauh-jauh rupa Aradea jeung Arjuna cik atuh peureuhan panon teh beunta geurah ari kira-kira geus teu bisa digawe eureun itu bapak harup-harup deui jeung ngomong deh Pak hayang dibledig cicing keun bae eta mah urusan bapak kok anak mah cicing itu Kang lain kitu teh depan dewa dewa di Carman carekan ai geus teu bisa eureun loba keneh nu becuseun loba keneh nu bisa ngan teu daraekeun ieu mah kumaha tibang masrahkeun senjata nepi ka salah da sakumaha oge tetep kasalahan teh aya di laing lamun di laing taliti tur ati-ati teu lalawora moal nepi ka salah ai kan kaula teh jelema biasa Kakang Semar tong bela diri sia emang ai dewek jelema naon ari dewek jelema naon jelema biasa tapi lamun teu lalawora moal nepi ka kieu coba eta senjata konta nepi ka ragrag ka manusa anu can puguh karuhan bisa mawa kumaha der disalahgunakeun eta senjata pikeun kapentingan pribadina rek ngomong naon ilaing ya kitu teh moal hampura we Kakang Semar ulah hampura uset ada Semar meuli belagu majarkeun dia tiada maaf bagimu legek bapak deh mahal cenah somse cicing nah ka batur keur ngomong teh cicing cepo tong pipilueun urusan kolot silaing uluh eta agan ambak mun nyebut silaing bongana meuni jadi lalaki teh CWC naon CWC kan nggak tahu gitu loh tuh gak korek gitu ya dunungan teh segala gitu loh kan bae atuh Kak dunungan orang gaul ala Jawa TV sih aduh cicing cepot ulah loba ting heureuy jadi kabawakeun edan kaula sok rek kumaha ayeuna sampean ayeuna mah kieu Kakang Semar sakali deui kaula tamada hampura rumasa kaula salah rumasa kaula lalawora ngan ngandung harti kaula teu boga patekadan keur merekeun ka Aradea da ieu teh meuni nyepres pundukna teh sarua jeung eta budak teh pinter nganukangan menonggongan teu daek malik majarkeun seger tapak teu meunang ngobahkeun awak aduh kaula teh teu mikir dua kali dan jeung sok we dituna ai barang geus dituna teh senjata konta ai malik lompat eta budak kuat siga pasar leupas dina sumpitna kaula teh hampurakan dewa soten jabatanana pribadi nama kaula teh manusia biasa nu keuna ku awas jeung gingsil taina nyanggakeun kaki Arjuna wayahna senjata kontak rebut ti Aradea
sabab moal aya nu bisa neuteup tali ari jabang tutuka iwal ti eta senjata kontak. Jadi ayeuna nitah kadewek beureun nyawayahna Kakang Semar da nganteur Raden Arjuna. Nyangakeun we kaula bakal milari saha jenenganana Aradea. Dedeg pangadegna mirip hampir mirip jeung sampean. Ayeuna maneh rek ka mana? Mulang. Ka jagat Suralaya tong maka mulang. Ngeunah teuing. Can rengse ieu urusan. Emang amang rek ka mana sih? Nurusuhan gitu. Balik cepot. Ka mana? Ka Suralaya. Rek naon emang aya naon sih di ditu? Boga naon sih? Mun kuat nurusuhan gitu. Ye memeh balik teh kudu dumuk urusanana. Sagala rupa oge. Hitung-hitunganana kumaha? Leos. Ai kira-kira eueuh ka dituna mah moal bisa balik mah. Bereskeun heula. Ai kahayang maneh. Oh. Malik nanya. Si ngarti we atuh. Naon baru anggeun baso naon. Si ngarti man. Di Marcapada teh loba tukang dagang. Ai mana rek ka mana ieu teh lumpatna? Ci ai bapa meni anak rek usaha teh ulah we. Ngarti dewek teh cepot ngarti. Ai ngarti onam nya kudu dumuk we atuh. Ai kira-kira hayang balik mah, ai mung balik berenang dah. Sebal nampo heuh. Ai heuh jiga nu heuh. Jiga nu bisa. Di bangku Aradea ge meuli kasamaran. Tayeuna kieu Kakang Badrana oge sampean Arjuna. Juk geura indit bral geura lumampah teangan si Aradea. Penta sabab eta hak sampean. Keur neuteuk tali ari-ari da jabang tutuka. Leres orak kapindo damel eyang. Jik ilaing geura indit. Bejakeun ka Otipati Jagatata. Dewek nu bakal neangan eta Aradea. Mangga Kakang Semar ulah kudapawana urang diestokeun pisan. Ampura Kakang Badrana. Aya anak geuning aya bong bolongan. Aya pancen ti para dewa. Geus aya gambaran nun. Kangge neuteuk tali ari-arina gerakan anom jabang kutuka. Sasatna ku senjata konta basma. Tayeuna urang pilarian di mana ayana nu namina Aradea urang kotekak urang suhunkeun senjata konta sabab eta maha akeh leres ora kapindo damel Kang hayu urang pilarian nu namina Aradea. Hayu mangga kan mangga jang hayu jang. Del, hayu, Del, woi, malah sare si Dawala. Sih.
ai sugan teh bentak teh tunduh minuman we eta jadi tunduh dah mana ka ditu dah ye gadag pisan hayo Raden Aladea anu nuju Sukabunga margi kenging hiji senjata anu ulin neuwih ti para dewa senjata konta basma bingah sakalangkung sapa panjang jalan kacida bungahna ya Radea